Tingkar ulah di angka lolos, benar itu pegat bentangkeun eta jaringna. Oh kaditu habok gaik ampun ujang sarta ieu teh bapak sarta kunaon maneh kala ngabantu warga sarta. Aduh ampun Sarmi tulungan aing Sarmi, aduh sarta teuing ieu teh bapak sarta. Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita nyegik carios ieu karangan simkuring Pribados. Mangkanya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuringna dina bedar cariosna leuwih sumangat deui sareng tiasa midangkeun carios-carios anu mudah-mudahan sasieur sabeunyereun tiasa ngahibur kaum dangu sadayana, khususna mah carios anu ayeuna nuju di pedar mudah-mudahan tiasa ngabeberah manah kaum dangu di mana bae ayana. Ayeuna mangga cuang kawitanan. Mang Komod waktu harita ngahulang barang ngadenge pangakuan ti 5 lalaki eta anu nita maranehna teh geuningan jalma anu boga ngaran Juli, tapi sanggeus rada liang ngahulang manehna teh mencerong deui ka lalaki anu masih kene dicekelan ku dirina. Aing asa percaya teu percaya nah si Juli atawa Juli hungkul Juli atawa saha sok kabener sia nyarita teh kabener goblok. Cek Mang Komod waktu harita nanya deui bari mencet leungeuna atuh puguh bae eta lalaki kokobongan bakat ku nyeri. Aduh ampun juragan, ampun leres juragan Jajuli juragan. Jawabna atuh Mang Komod teh beuki melotot bae. Teu salah caritaan anika teh teu salah sabab si Jajuli teh salah sahiji jalma anu deket pisan jeung dewek sia sabab manehna boga partalian bisnis. Aing jeung manehna teh silih untungkeun piraku ayeuna ngadunyeun masalah kieu anu bener sia untung nyeun rekayasa anu mata ngahancurkeun hubungan dewek jeung manehna sia. Cek Mang Komod waktu harita nanya deui bangun kacida panasaran jeung hayang puguh naha eta teh ngasaukur rekayasa maranehna atawa bener memang kitu kanyataanna. Leres juragan leres, nuhun juragan leres teu salah memang juragan Jajuli anu miwarang abdi sadaya teh masalah kitu sarengkeun mah duka da isim abdi sadaya mah teu terang juragan teu terang. Aduh ampun juragan ampun ning di kumaha abdi sadaya mah juragan ampun. Setan sia jeblot kuleang kubrak 5 lalaki eta teh langsung ting jarengkang kana tanuh ledok
sanggeus dicabokan jeung ditenggelan deui ku Mang Komod kusabab kacida ambakna geus ambak ku maranehna anu geus ngaruksak sakotak sawah anu geus rek diala parena katambah deui barang ngadenge pangakuan ti maranehna geuningan Jajuli anu salila ieu deukeut jeung manehna ngadon boga niat teu hade kitu. Lamun kieu carana awas ya Jajuli, awas ya sia bakal cilaka, bakal sangsara hirup sia ku dewek moal diantepkeun sia. Awas ya bakal didurun ku dewek sia. Kerentes Mang Komod bari ngahegak ku sabab asa capek kareureuhnakeun padahal mah gelut mah teu sabaraha sabab kemampuan 5 lalaki eta teh keur manehna mah eueuh nanaonna tapi anu mata kasa capek teh barang geus apal saha anu nitah 5 lalaki eta ngaruksak sawah manehna. Lamun kitu mah geus geura balik sia, geura balik teu nanaon. Ieu sawah geus ruksak sakota ku Aranika teu nanaon sabab dewek bakal menang hasil anu leuwih mucekil, leuwih loba deui ti si Jajuli. Ku dewek bali antepkeun. Sagala rupana kudu digantian ku manehna. Mantok sia mantok. Sampe ku dewek dipotong ke tah kokod teh. Mantok sia. Matong. Mang Komod waktu harita molotot nyentak atau puguh bae sarajan ripuh awak nyeri 5 lalaki eta teh tingkonel hudang bari rumbang giung numpang ninggalkeun eta patempatan. Teu nyangka Kodir geuningan aing teh ngukut jalma edan. Padahal mah manehna butuh ieu aing teh sok di berean sabab aing jeung si Jajuli teh sok sing diuntungkeun ngajual pare atawa jual beli taneuh jeung sajabana teh aing teh sok kerja sama jeung manehna tapi geuningan teu nyangka si Jajuli boga niat teu hade ka dewek. Awas ya Jajuli, awas. Kulantaran Andika geus nyieun pucuk ti geurang teh heula ka dewek, Andika bakal ngarasakeun kumaha rasana boga urusan jeung dewek sia. Cek Mang Komod waktu harita nyarita kitu sanggeus ngomong ka Mang Kodir anu ngan saukur ngahulang sabab manehna oge teu nyangka kulantaran sapopoena lamun Mang Komod nepungan Juragan Jajuli rek naon bae oge anu diuruskeun pasti bareng jeung manehna jeung deui manehna oge bisa nempo kaayaan Juragan Jajuli teh kacida hadena dina sikepna tapi geuningan teu nyangka dina waktu eta kabongkar Juragan Jajuli teh ngan saukur alus beungeutna dihareupeun maranehna sedangkeun ditukangeun mah boga rancana teu hade kulantaran geus bukti ayeuna 5 lalaki tadi dititah ngaruksak eta sawah ku manehna. Lamun geus kieu rek kumaha urang Kang atawa kukuring jeung barudak kudu didatangan si Jajuli teh kudu dipenta pertanggungjawaban sabab sawah sakotak kacida legana kieu ruksak bener-bener ruksak Kang sanajan pare kapuluk oge eta tingali eta pare ngampar kitu aduh cilaka tetep bae rugi Kang rugi gede. Cek Mang Kodir akhirna mah nanya kitu bari matana teh muter ka ditu ka dieu nempo kaayaan pare anu geus ngayah pinuh keletak geus montong kitu montong kieu sabab Andika moal kuat Kodir Andika jeung si lain sakabe moal kuat kudu yang hareupan si Jajuli sabab bukti tah 5 anak buahna oge
dilawan ku Aranika teu sanggup keun urusan kuring eta mah Kodir. Urusan kuring anu penting masih Jajuli bakal ngarasakeun kumaha karasana sanggeus boga urusan jeung aing. Salila ieu manehna diberi untung gede ku aing, tapi sabalikna di waktu ayeuna kahareup manehna bakal karugian gede ku aing. Aing anu loba cara, aing anu bakal bisa ngalakukeun segala cara keur ngahancurkeun kahirupan si Jajuli. Ayeuna mah geus balik. Ulah dipikiran di sawasa kotak mah keur dewek mah moal rugi, moal rugi pokona mah moal. Sabab karugian ieu bakal diganti ku harta banda si Jajuli. Cek mangkomod nyarita kitu bari terus-terusan ceuri beberapa katakan kulantaran kacida bungahna, sabab geus aya ngarencanakeun manehna bakal nyolongan sakabeh emas jeung duit boga juragan Jajuli. Padahal masalah ieu kulantaran mikir juragan Jajuli teh batur anu kacida hadena, sabab bisnis segala rupa oge lolobana mah babarengan jeung manehna. Jadi teh can pernah didatangan ka imahna dicolong duit jeung emasna. Tapi dina waktu eta mangkomod akhirna mah gilig manehna moal ngantepkeun juragan Jajuli hirup tenang deui sanggeus nyeun pucuk tigirang ka dirina. Sedangkan Mang Kodir jeung sakabeh anak buahna waktu hari tangan saukur unggut-unggutan sanajan teu ngarti rek kumaha carana. Mang Komod menangkeun untung lamun teu sacara langsung menta ganti atawa menta pertanggungjawaban secara langsung ka juragan Jajuli kulantaran sawah sakotak anu parena kacida alus teges hancur. Eta anu aya dina pamikiran maranehna. Tapi dina waktu eta Mang Kodir jeung sakabeh anak buahna eueuh anu nyararita deui walti lalempang ninggalkeun eta sawah sanggeus ngabersihan awak ku cai dina solokan. Sabab sakujur awak teh pinuh ku leutak kulantaran kacida lilana maranehna tadi gelut patutunggalan ngalawan 5 lalaki anu ayeuna geus kanyahoan dititah ngaruksak ku juragan Jajuli. Teu lila oge Mang Komod teh geus nepi ka imahna atuh puguh bae Bisarmi datang-datang oge Mang Komod teh langsung ditanya ku sagala pertanyaan anu matak pusing keur Mang Komod ngajawabna. Akang kumaha tadi teh akang aya naon jeung saha anu geus suami nita eta Jawa jalma teh ngaruksak sawah teh saha akang saha nangis kapanggih jeung di kamana ayeuna nah di kumaha ku akang teu dipaehan ku akang teh akang ulah teh ngarepkeun akang ngalakukeun kawas kitu sabab bakal cilaka akang teh bakal urusan jeung hukum sabab beda jeung maling seperti biasa anu dilakukan ku akang tiap peuting dina malam Sabtu legi moal aya tapakna tapi ari nyiksa jalma mah kemudian lebihkeun ka maehan eta teh aya buktina nyata akang teh bisa cilaka, bisa dihukum, bisa dipenjara akang. Cek Bisarmi waktu harita nanya norolang kawas kitu mata pusing bener-bener pusing keur manehna. Atuh keula Sarmi akang diuk teh acan hayang nginum jeung sagala rupana. Nanya teh atuh hiji-hiji ulah norolang kawas kitu lieur akang ngajawabna ge lieur. Sarmi lieur keula sadiakeun heula cai herang atuh akang teh capek sabab tas kelut ngelawan 5 jalma anu geus ngelehkeun si Kodir sapara kanca. Kawasna tadi lamun akang teu kaburu datang mah teu geus kawas kumaha kayaan si Kodir jeung baturna teh
Cek Mang Komod bari ngoloyong terus diuk dina kursi masih kene reng hapranjug lain capek masalah gelutna tapi capek hate ku sabab ayeuna geus apal jalma anu kacida dipercaya ku manehna geuningan nikung ti tukangeun teu nyangka boga niat teu hade hayang ngaruksak bandana atuh Bisarmi waktu eta teu loba nyarita deui sanajan panasaran akhirna mah koloyong ka dapur nyokot cai herang jeung menta pambantuna mangnyeunkeun kopi keur salakina. Teu lila oge manehna teh geus balik deui bari mawa cai herang sagelas. Ieu Kang, hampuranya Akang hampura kuring ieu aduh. Teu puguh rasa kuring teh kulantaran aduh hariwang bisi Akang teh. Teu kontrol nyilakakeun batur, kemudian bisa leuwih cilaka deui beunang kaayaan Akang teh bakal dipenjara lamun nepikeun ka 5 jalma eta ku Akang nepikeun ka hanteuna. Cek Bisarmi waktu harita sanajan can teteg oge ngomongna kulantaran dijulung ku rasa penasaran jeung kasieun waktu eta mikeun cai kasalakina atuh leguk cai sagelas teh langsung beak diinum ku Mang Komod. Capek Akang teh lain capek gelut tapi capek hate sabab teu nyangka sama sekali Akang geuningan Akang teh ngukut jalma edan Sarmi. Cek Mang Komod waktu harita nyarita kitu atuh beuki reuas jeung panasaran bae Bisarmi teh. Kumaha Akang nyarita teh ka bener ngukut jalma edan kumaha? Ka bener atuh lah. Nyieun kapanasaran anu beuki gede bae dina hate kuring Akang jelaskeun saha atawa kumaha eta teh can ngarti kuring mah can ngarti. Cek Bisarmi waktu harita nanya kitu bari neuteup kacida seukeutna kana beungeut Mang Komod. Si Jajuli Sarmi geuningan si Jajuli anu geus nitah 5 lalaki eta ngaruksak sawah Akang teh tingkalat naon tah si Jajuli padahal mah Akang teh sok nguntungkeun sagala rupa keur manehna kawasna mah hayang ngawasa sagala rupa anu dipigamoga ku Akang kitu anu kapikir ku Akang mah Sarmi kawasna mah bener si Jajuli teh panas ku kahirupan urang padahal mah kurang kumaha aya bisnis ieu sok bareng jeung manehna ngajual taneuh ngajual pare ngajual lauk hayam jeung sagala rupana Akang teh sok ngaliwatan leungeun manehna sabab karunya tapi geuningan si Jajuli teh bisa dipikarunya ku Akang kalah kanikung Akang tapi Akang ayeuna boga rancana Sarmi ku Akang kapalang ayeuna manehna nu geus nyieun pucuk tigirang bakal dipadog duit jeung emas boga manehna ku Akang bakal dicieun ripuh hirupna pokona mah. Cek Mang Komod sanggeus nyaritakeun sagala rupana jeung kumaha kaayaan tekad waktu harita nyarita kitu ngajelaskeun niatna. Aduh Akang geuningan si Jajuli ngabogan ieu teu hade ka urang. Nah kunaon ya Akang kunaon bener kuring oge bingung asa percaya jeung henteu sabab teu salah caritan Akang teh loba nguntungkeun manehna jeung deui sangnya ieu Akang teh teu boga niat hayang nguras hartana tapi geuning kalah ka kitu bener Akang ulah kapalang pokona mah satuju kuring oge satuju mun kitu mah keun angka karasain ku tulang beulingna kuras Akang kuras. Cek Bisarmi akhirna mah bari rumah riwih ceuri kulantaran kacida sedih boga batur bisnis tapi geuningan ngan saukur alus dihareupeun ditukangeun mah
ngadon rek ngaruksak sagala rupa anu dipikaboga ku maranehna. Bener Sarmi, bener geus ayeuna mah ku akang bakal dipikiran, ku akang bakal dihancurkeun sahancur-hancurna, bakal dijieun sangsara si koplok teh. Ceuk Mang Komod bari meuremkeun matana kawas keur mikir. Ayeuna urang tinggalkeun heula kaayaan Mang Komod jeung pamajikanna anu keur ngabahas masalah eta. Caturkeun Sarta atawa Parman anu dina waktu harita masih kene aya di alam jin jeung guruna manehna teh waktu eta matana terus muter ka sapudereun tempat anu didatangan ku maranehna duaan. Tapi kacida bingungna sabab waktu eta teh manehna jeung Mama Kiai teh pasarandog jeung bangsa jin anu katempo ku manehna wujudna sarua jeung dirina teu beda, tapi kawas anu teu nempo ka maranehna duaan. Mama kunaon geuningan urang teh kawas anu teu katingalieun ku maranehna? Nah laras teu katingali atawa memang bangsa jin mah benten sareng urang tara patanya sanaos Pak Asrog kawas kieu oge aneh, abdi mah aneh. Cek Parman waktu eta nanya kitu bari neuteub sakedeung ka guruna, geus kitu teh muterkeun deui teutepanana tasa kabeh makhluk-makhluk jin anu keur laleumpang teu beda jeung di palemburan. Ujang ulah heran beda Ujang, beda kahirupan di dieu mah beda jeung di moal katingali sabab Mama mah mawa Ujang ka dieu teh ngan saukur hayang nunjukkeun lain hayang katembong ku maranehna, sabab Mama teu hayang ngaganggu bangsa jin ieu kulantaran jin ieu mah jin Islam. Ujang sarua jeung urang akidahna, jadi urang mah ka dieu ngan saukur jalan-jalan, cek ama oge jalan-jalan ngabuktikeun bahwa urang teh ari boga ilmu mah hayang ka mana bae oge bisa kitu Ujang. Jadi ulah heran, ulah bingung sabab maranehna teu bisa nempo ka urang. Beda deui caritana lamun ngahaja urang teh hayang ditingali ku maranehna, bakal nanya ka urang, bakal nalek kitu jeung kieu, jeung lamun urang nyeun kasalahan geus pasti ditewak sarua bae jeung di nagara urang ditewak aya patugasna. Tuh kan tempo tuh prajurit keur laleumpang eta teh keur ngontrol kaayaan ieu nagara supaya aman, sabab teu beda nu jahat mah jahat sanajan di negara jin Islam oge moal aya bedana jeung negara urang teu kabeh bener. Tah eta anu kudu dipikanya ku Ujang ayeuna mayap coang leumpang ngurilingan ieu nagara. Cek Mama Kiai bari seri leutik atuh Parman teh ngan saukur unggek telila ti harita maranehna teh terus leumpang asup ka jero eta nagara. Di jero nagara jin eta teh kaayana teu beda jeung di nagara manusia, aya pasar sagala rupanangan anu beda nama eueuh kandaraan, sabab kandaraan di eta nagara mah kuda delman ngan saukur eta anu katembong ku Parman dina waktu eta. Beuki lila beuki jero terus lalumpang ngan ngadadak ceuli maranehna teh rancung kulantaran kadenge kawas aya nu keur hoghag parebut catur. Jang
tah aya tontonan kawas nama ieu Ujang, aya tontonan yap ayeuna cuang deketan kawas aya nu keur pasya cek Mama Kiai nyarita kitu atuh Parman oge sarua kacida penasaran leres ama leres kawas nama keur parabot catur tapi kadanguna mah kawas aya anu ngaruksak. Naon anu ngaruksak teh bagong-bagong kitu. Nah, ieu teh nagara jin bagong. Ama cek Parman waktu eta nanya kitu kulantaran celina ngadenge anu ting corowok teh nyebutkeun bagong. Lainnya, Jang lain nagara jin bagong ieu mah lain. Bagong mah lain jin Islam beunana tuh atau mah siluman anu sok ieu sok nyesatkeun jalma-jalma supaya muja ka maranehna ayeuna mah supaya puguh ya kurang deketan hayang nyaho naon anu keur dicaturkeun atawa keur diobrolkeun ku bangsa jin ieu teh tembal Mama Kiai atuh geus kitu mamaranehna teh teu loba nyarita deui terus laleumpang muru kapal bah sora anu keur hoghag kawas pasya bener bae barang nepi teh opat prajurit keur silih pencerong kawas nama pada nyalahkeun maranehna masing-masing da sia papan geus puguh si bagong teh hayang ngaruksak ka ieu tempat hayang eta yang menangkeun Gusti Putri cek aing oge tadi montong diasupkeun arek kitu rek kieu oge da bangsa siluman manehna teh bangsa siluman ngadu rek ngaruksak pan geus puguh kanyahoan Gusti Prabu oge ngalarang ngasupkeun bangsa bagong ka ieu nagara tapi ku naon sih kumaneh diasupkeun nah diburuhan naon maneh teh cek salah sahiji prajurit ngadon ngomong kitu bari mencerong ka baturna anu ti tadi disalahkeun ih kuring mah teu apal bener teu apal sabab ngajilimkeun kawas urang teu apal kuring mah teu apal teu diburuhan teu kieu teu hayang teuing dalamun apal anu datang bangsa siluman bagong mah moal diasupkeun kuring oge moal diasupkeun tembalna waktu eta nyarita kitu tapi dua baturna kawasna mah teu percaya bohong sia pastina oge diburuhannya dibere naon sia dibere naon jawab sia jawab teu percaya pisannya cek dewek oge teu dibayar teu dikieu teu nyaho teu apal lamun apal siluman bagong mah moal diasupkeun moal kuring oge moal waktu eta nembalana beuki kereng kawas ambek kacida kulantaran baturna geus nuduh kitu ka manehna alah bohong sia bohong ya paina mah urang laporkeun ka Gusti Prabu sabab bahaya eta siluman teh ka dieu pasti teu sagawayah geus neuneun hiji barang anu batak bahaya keur urang pasti eta siluman teh dititah ku rajana nyata Raja Batar Gede sia bahaya ayeuna mah hayang urang laporkeun enjung laporkeun mah da kuring mah teu hayang kumaha sia wah bener ieu mah geus sakongkol sia teh nya ye sakongkol kumaha ngomong tegas teu pararuguh tudah tuduh kaos kitu sia rek bejakeun mah ngabejakeun bae enjung teu kudu jeung aing pirang ngabejakeun kusorangan oge jadi waktu eta jin teh morongos kacida ambokna atuh puguh bae dua baturna barang ngadenge
jeung nempo kaayaan eta jin wani nolak kitu jeung langsung merongos bener-bener ambek. Setan sia Bener-bener aing kacidayakina sia teh geus dibere nanaon ku eta siluman sia, naon nganuduh eta bae sia hayang dicabok ku aing. Cek eta jin waktu eta langsung morongos ka cida ambokna bari jeung leungeunna teh dihembuatkeun rek nyabok. Jin anu ti tadi nuduh pagawean anu kumanehna teu diaku kulantaran teuing bener henteu namangan dina waktu eta embung ngaku tuduhan eta baturna. Setan sia montong ngejago sia rek ilu moal karupeun Gusti Prabu sabab sia teh kudu tanggung jawab. Tanggung jawab sia bahaya lamun teu dilaporkeun aing kacidayakina eta siluman teh geus neuneun barang di tempat supaya rajana kena gampang asup ka ieu nagara. Bahaya sia kudu dilaporkeun dina waktu ayeuna keneh sabab lamun teu matak bahaya keur Gusti Putri sabab aing mah kacidayakina sia teh geus ngahaja ngasupkeun eta siluman babi. Pastina sia teh diiming-iming ku barang anu teu sapiranya. Cek dua baturna waktu eta terus-terusan nyangka kitu atuh. Baturna anu ti tadi cicing ngan saukur ngabandungan batur anu babarengan jeung manehna disangka geus ngahaja ngasupkeun siluman babi teh waktu eta nyorongot kulantaran ambek kacida jeung deui kaciri embung dibawa diajak nyang hareup ka raja eta nagara. Setan ti tadi ku dewek diantepkeun teh kalah beuki wani wae sia teh nyangka nu teu bener. Geus puguh tadi batur aing geus ngomong teu nyaho teu apal masih keneh nuduh kawas kitu sia. Nah sia teh hayang kelut jeung kuring duaan geus ayeuna mah sok ari mah kelut we gelut sia. Yo rasakeun yo. Hiu tahan aya naon sia nganun ribut eta tempat. Waktosna ka Bujang Sep cag urang kantunkeun heula dugikeun ka dieu cariosna kumahanya kaayaan opat jin teh anu keur pareare omong jeung rek gelut tapi geuningan aya nu datang jeung saha eta anu datang teh salian ti eta naha Mama Kiai jeung Parman bakal ngalukeun tindakan atawa moal sanggeus nempo kaayaan opat jin parearea carita anu matak bingung keur Parman mah kulantaran can ngarti naon sabenerna anu keur dipake catur kumaranehna. Cag urang katunkeun heula dugikeun ka dieu cariosna insyaallah ku sim kuring tapayuna diteraskeun deui. Sapunya pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.